tos mangaruhan kana rupaning jalan kahirupan manusia. Boh cara mikir, boh dina rengkak paripolahna anu raket patalina sareng budaya mangrupa pasoalan anu kalintang dariana. Hal ieu mangrupa pamindak simkuring. Tehna dina wanci kiwari tos seueun nonoma anu tos kirang deudeuh atanapi kirang mikareueus kana basa jeung budaya Sunda. Sugri anu sami rawuh nu kusim kuring dipihormat. Urang kedah sadar yen maju mundurna budaya hiji bangsa teu ditantoskeun ku bangsa sejen, tapi urang kedah tandang memeresna. Ngamanjengkeunana utamina gunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Di antara lihat. Saumpama urang diangkat dimomorekeun tinangtos bahasa sareng budaya Sunda teh bakal lebet kana paripaos. Nun turun ke usun laas ku zaman atanapi jati sasil ujung kayak kebudayaan sareng